HP Abi dirampas Sa kuno kuciran. Jamu udang masalah. Dirampas kuno kuciran. Aduh, Tiluan. di mana? Di situ. Anjing, ajar. Aneh. Un, sini. Biun. Siapa? Biun. Dirabok di mana dirabok? Tahu ya. HP Abi dirampas. Aduh. Kusaha? Oh nama bukna ke tukang tadi nyurambay. Wah, si Alek eta mah bos. Dor. Wah, bos. Oi, Eta mah bener si. baca-baca. Dodet. Ampun bos. Baca-baca dodet. Dole si Alek. Oh, pasti, Biun. Si Alek. Tunggulan si Alek. Tong di halangan, bos. Bodoh-bodoh. Kumaha bos King? Sakoy deh. Salah bos King. Ampun, Itu kumaha dirampas. Di mana? Ih, Aduh, sa. Aing. si Alek. Itu tuh, dulu. Ku saya bereskeun si Alek. Bereskeun. Aselun. Hei. Lain si Kang Miun. Naon si Alek nu ngarampas mah senang. Astagfirullahaladzim. Si Alek urusan. Sikat, ayo. Sikat. Teman. Sikat. Becat. Becat dewe kurang Ayo, sikat. Oh. ayo. Ayo bos King. Ayo. Sikat. Ayo, sikat. Kemana ya udah ya? Waya ke Candata. Tadi kecing di dia sorangan kita kubu ya. Karena si Junaid ditah nyurvei lokasi anu anyar si Junaid. Kemana nya? Udah nih. Bos. Bos mah. Arab jadi kemana? Udah kelas juga datang kecing deh ya. Ayo bos, nah sorangan dia. Pasti Junaid mentita nyurvei lokasi anu anyar. Biasa. Oh, udah jauh apa saya teh? Tuh, nanti bebeja kan? Udah berkantai dia tuh. Kurang kontak-kontaknya. Ada yang nama? Oh, jadi Junet teh ku bos di Ya. tugasan. Tah, eta lokasi anu anyar. Karena yang tambahan ya. Orang irahat, orang irahat. Ya, ada kusabab dia geus menipis ya. Di sisi King seru nanyakeun can boga. Iya, maksudnya da bos deui nu ketemuan. Tah urang di mana? Di tukang we tah, aya kasih halus. Oh, dia. Rada teu isin di dinya mah. Ayo tuh. Ngeliat loba jelema jarang anu narongkrong teh. Ayo hayeuna mah. Siap operasi. Siap. Ayo. Sok bos heula tuh. Ayo, siap. Lokasi itu ngenahin di Majang ieu mah. Nikmat bos, yang pangateman deui mah. Gini, ngaliwat di mana ada eueuh ya. Itu kosong nongkrong itu kosong ya kemudian anu ngaliwat teh malah teu cenah cepling. Mah aya ye can ngurumu ya nu ngalewat teh ya. Udah sepi pisan ieu. Tapi nikmat yang ngateman deui mah bos. Iya. Jol atuh lah. Tong loba ting hiji we kada ya. Yang namahan ieu kakurangan anak. Tak. Itu tinggal itu. Aya hiji tah. Iya bos, gara ada mucekil hiji. Beda lu pangeran duh. Gedigna ge lah tatangnya mah gedigna gitu. Sigana mah aya mucekil aja kan mah ya. Pasti mah bos, ningali dedegana mah. Tinggal lempang we tinggal itu rada dangah gitu lempang lah gitu. Terus menang duit sigana mah teman. Kedilakan gitu. Hayo. Operasi dah. Enak wae bos. Iya, sok we lah ayeuna. Siap, Gerak Bos. teu lila. Kelakan. Kaman akang? Iya kan di larian doma. Nandoma. Larian doma leungit. Leungit. Berarti Geus teu aman di kampung teh. Ayeuna akang teh ka dieu. kali itu akang Tapi kelakan. Aya uang keamanan ka dieu teh. oh aya uang keamanan. Iya. Sidik ieu teh keur bararingu. Yang doma leungit. Keamanan itu keamanan kumaha?
Nya lah, biasa we japrem. Terus akang ini kemana teh? Kang ayeuna teh milarian domba. Bari belang siar gitu. Barang siar akan aduh mana leumpang jauh neangan ka mana neangan oge. Jalan mah aku tega aja. Akang nyenak artos daina. Nu mawi tuh teu gaduh. Jadi artos teh nyandak rek papa ka ditu itu. Nuhun. Manganingan tebih deui manawi gaduh. Itu Kang sing Alah, atuh nuhun nya Ridho ieu teh. Ridho aja Kang. Tuh, mangga. Mun sing kapenak deui Kang nya. Mohon mangga atuh abdi milarian. Karunya si Akang itu kuna nasiban. Nepi ka biak itu biak ieu nyadi mah. Kabayang we hatena. Geus ngelaporan mah ka si bos. Lumayan sebenarnya duit. Kami aja. Kumaha sih udah itu. Mau dipalak tapi nya sakene duitna. Buah-buah sih udah tiba-tiba foto cing banyak. Awas ge mun datang cing kira. Kemana? Dah Bos. Kita masih tadi ayo ngarep ka dieu ka bos. Kan tadi teh ku ka bos niku. tadi Patir bos. lain eta kumaha eta malak teh. Jadi teh memang mengenai duit bos. Keur ka musibahan si Kang teh karunya. Kulit teh bere we 20.000. Aduh, pan urang teh preman. Urang teh pan kasih selut teh kudu aya pemasukan. Lamun kitu kumaha eta? Mun kasih selut teh kan bener kurang pemasukan teh kan geus koredas nya. Kumaha tuh bos? Kumaha tuh? Kerasan kereng kita. Malak teh. Karunya ada bos. Alah, preman mah tidak ada kata karunya. Preman mah nu penting mah hasil. Ajang setahun kasih selut. Itu tuh dak. Aya jadi. Kieu ai malak kieu dicontohan ku dia ye. Geranya tingalikeun. Kieu jangan malak teh. Kieu ye ari malak tingalikeun. Anu kieu mah kudu hasil ulah karunya. Kali kieu ye tingalikeun. Cik si bos nyantuan teh hasil henteu. Ya bakot katanya mah karunya gitu. Pak, Ya naon? badai ka mana? Bade ka rongkok terus tupon milarian juga. Biasa, Naon biasa? biasa. Hayam. Setor. Oh, aduh. Kok ada duit titik. Hai. Kan kaki mah dibikin tuh. Ieu kere incu. Minta ti anak di kebon. Tapi karunya. Kumaha? Anu tuh bapak anu badai ka mana? Bade ka rongkok. Ya teh, wilujeng we, Pak. Wilujeng. Nuhun atuh, Punten abdi teh cuma mantunnya. Nuhun Den, nya nuhun. Bangga. Bangga. Kumaha sih? Bener teh tega ka kolot mungkin dipalak segala itu. Saras ka inget ka kolot sorangan, lamun kebatur gitu tuh kumaha. Jadi era gue si Uda. Mas dicarekan dari si Uda. Tapi ketang bae lah. Tambah era gue si Uda. Nggak mau ada heula sorangan cika lima. Jadi korban aja. Untuk duit sekian di Jawa. Alhamdulillah turun itu. Si bos dia terjadi. Ya, udah mau tegain mau kalau cuma dia coba kuat bos kemana? Yang dia atau malak atau hasil Hasil gitu? hasil itu ari malak gitu Hasil? asli Dia kok bos bilang sabaraha si bapak?
Pokoknya benang. Baik masih bapak. Tah gitu ari majeg teh non lain majeg malak meureun. Malak teh kitu, malak teh. Tapi tadi si bapak ngaliwat, Bos. Karepeun di dieu cenah duitnya selamat, untungnya selamat. Cenah kitu cek si bapak. Aja benang ieu. Receh duitnya teh. Hah? Jadi bawa receh nama yang incuna. Oh, disesakeun itu. Disesakeun dari teh. Nah, aku Bos berarti sisakeun. Kada karunya inget ka incuna, cerita si ieu na si bapakna. Obol ki sarua. Obol ki sarua karunya berarti nya. Heh? Berak disesakeun di dia mah. Obelan 20.000 tapi lumayan, Bos. Lumayan. Yang tama-tama ke mun Junaid balik mawa meunang. Tah Junaid bawa kita bari jeung jangan lokasi nu anyar. Iya aya aja tambah kasih king selewut dia. Nara obos teu pati diteken deui terus. Palawur lah. Kita geus ngamukna palawur. King selewut teh. Tadi lain obos teh bener aya teh nepi ka di tengkoran ku si king selewut. Bener eta mah. Kita ngomongkeun mah ngata mah era we kana teh. Era rek ngomongkeun teh. Aduh murah reputasi atuh. Asa tong hareup benci Bos Alek teh, Bos. Waduh komo hareup si Alek kumaha atuh. Jaga atuh jaga eta mah tuh. Kumaha tuh ayeuna ya acara ya? Terserah obos. Nah, Bos, tadi Bos. Kumaha ieu mangsan tong? Dah. Bener, sok. Apa tadi dicontohan? Pokoknya mah kudu hasil ieu mah. Kudu deui. Iya, kudu deui pan geus dicontohan tadi. Kagak deui. Sok atuh lah. Atuh Bosnya. Iya, siap. Hasil, Kade. Ya. Cikeun. Dicontoh hanya hasil moal ya lah. Cenah malak deui ceun. Lamun teu hasil aduh, kecida ieu mah ya. Geus contohan sabaraha kali ieu mah tuh. Kade lo banyak deui ya, aduh. Tuh. Nah, heup. Mereka mana teh itu? Sabari kapayun. Kapayun amang. Kitu teh paling badangan ka dieu mah. Biasa ke aya rokok heula. Supaya aman. Sataranya stop atuh ah. Patara? Patara pisan? Tara. Jangan teu gaduh rokok. Teu gaduh rokok. HP nya teh HP. HP saya. Teu gaduh HP. Aya amang teh amang biasa engko atau aya acara? Mau aya acara we bade kapayun jalan-jalan. Acara naon teh? Biasa we ai istri mah. Eta kasep-kasep Nya meni kasep-kasep tua meni malak naha. Eta mah benten dia tuh teh. Nya naha ya teh meni kasep-kasep teh atuh meni malak. Da resep di hobi atuh teh. Diajar ke rumah teh teh. Pan bilih bade aawe bade ngiring kapayun pan bade jalan-jalan bade karaokean. Oh, bade karaokean? Nuhun. Abi teh hoyong diajar nyanyi teh biasa nyanyi abi mah. Ya pan diajarkeun Udah, atuh teh? ya muhun. Hayu tuh. Ya hayu kapayun bade ngiring kita. Hayu. Tapi kelihatan kayak bos dia teh. menipiraku asian ku bos. Masa abi kieu kan kurang ku bos. Abi nyimpen rokok KTT teh. Orang tipu we atuh bosna hayu. Kumaha tah teh? Hayana teh mapal hati-hati teh. Terus? Diteras mengelolos ka ditu kapayun. Kabur sareng abi. Oh gitu. Nuhun. Beli bade ngiring mah hayu itu ah. Watoskeun di pasina kayak gitu gitu nya. Hayu. Kaset malah. Nya banyak janjian tapi nya. Bos. Dibogahan. Di keadaan teh kosong. Bohong. Asli, Bos. Eta bieu ngalewat kadenge ku ceuli. Janjian ya. Henteu. Sumpah, Bos. Alah, udah sok alasan jeung uing mah. Harus dicontohan tadi kumaha cara malak teh atuh. Kumaha rada bingung ya hiji rada hese ya dicontohan teh ya. Karunya atuh da, Bos. Jeung karunya wah. Lain ku karunya na eta mah sajanjianana na benar eta teh. Henteu. Ini nama karunya da, Bos. Pan ulah karunya urang teh kumaha ye. Lamun urang loba karunya mah bebenangan. Teu keur mati isa tadi teh urang teh teh. Lamun urang loba karunya kumaha tuh ke sekor kating selewut.
Ketang, jujur we ketang tadi ge. Sebenarnya tadi ge tega, tadi dikasih bapak itu tadi teh. Nya, da bos kieu tega. Kebangan rijang incu, aduh. Udah teh. Ai kudu bejakeun mah teh. Bage di sorangan heula. Teu nya si bos. Era mah era tadi ge sebenarnya mah. Kumaha tuh bos kareupna bos ieu teh? Teu tuh. Bener-bener mah keur apes anu keur tiis. Ngeureum. Geus lah, urang ka pos heula anu mah lah. Ayo tuh kumaha bos lah. Terus urang di pos standby heula lah. Ayo tuh. Bener-bener si Junet. Ayo. Ya. Naon manyun ah? Kemari palak itu di dagoan bos di kamari. Pan bapak teh keur ngontrol proyek. Bapak teh eta pulsa ka mana? Da asup-asup. Duit mah dipake tuh tinggal itu jadi 2.000 tuh. Allah, paingan. Dipalak eta. Temannya anak bos dipalak usaha eta. Paingan pulsa teh asup pulsa dipalak eta. Cek itu mah teh bos Alek cenah aya kunciran ieu teh. Goblok si Alek Alek. bos. Macam-macam anak dewek dipajak. Di mana dipalakna? Tuh gitu di sepi tuh di Lebak. Hari si Alek tuh bukan dedeulean gitu. Oke mah lamun aya anu eta duit ka bejakeun we anakna bos Gojien gitu. Ya, Soalna anu sok palakan mah pasti arap-aleun lah ka bapak lah. Nya. Da nya. Pasti bos. Nah, ari A teu beja ka bos Alek. Gila. Paingan ada hilap. Dan itu budak duitnya dicekot 20.000 uruskan Ngeus bieu bebeja budak teh. Tah meuli pulsa kamari teh. kumaha tuh Nya duit anu malak. iya Tapi kembali lah ada mah diuruskeun mak. Geus sia baheula balik mandian. Tuh ke mandian lah kumaha. ayo Goblok si Alek eta. Eta kailung serangan kapaleun eta. Ningali bos, Alek mah bos. Tidak bisa nah. Bos kan bos. Mana? Oh, bener nak? Sini nak? Ayo. Bos. Rek lapor bos. Siapa kau? Eta si Alek geus wani ieu majeg budak di dieu. Anjing. Kumaha tah? Macam-macam. Si Alek. Si Alek. Sarua Tah, ieu tah. HP-na di bawah. Apana ieu tah. Bos. Oi. Bos serang ana si Alek bos. Ayo sikat. Sikat dong. Ayo na we. Ayeuna. Ayo atuh ah. Siap. Ya, bener. Gaskeun. Hah, ayo. Bos. Tuh. Kebeneran ke ngobrol bos. Bos. Ayo, Bro. Ayo sikat bos. Sikat. Baik. Cepet kurang. Sekali lagi. Ayo naon dia? Mana mau aneh majeg budak kurang euy. Budak di dia nu mana? Lu kawin nu leutik. Ayo, Duit 20.000. Da urang mana 5 duit teh 10.000 jin. 20.000 aing budak teh. Sumpah tah. Kan balik 2.000 budak kita urangan ogan pulsa teu nepi-nepi aja bang di proyek gitu kumaha ieu teh. Aing ku anak buah ditipu. Woi! Aja! Woi! Ayo, anak urang pugukan ke barudak ayo. Ayo lah. Ngaruh ribut di dia itu kumaha? Eta mana teh situ?
Apa iya adinas Apa sih udah apa? Balikin lek, balikin. Woi ngomong atuh dirinya teh. Aduh, Dengarkan dirinya bos. Paji, Balik, akai. Kadieu. naon bos? Dirinya kumaha di kita teh? Ngaron ngabatikeun. Jadi kurang sasaran barudak ieu. Ayo naon? Ayo naon? Tah bos Ki, anak buah saya teu balik. oh serah. Ketik bos lah, cuman. Kai. Apa mana? Atas beking, ke sana. Oh, Haji, 20.000. 20 acisna. 20 pila. Mana? Ngomong. Mana? Ngomong Bos Alek. tah saleh tah. Aduh, Bos King. Nya. eta ku si Akai jeung ku si Majid nanya ka Uing. Saha? Ya, Eta. bos King 20.000 di si Majid serata. Majid, mana? Apa Mana, Majid? Mana Majid? Apa? Ayo tayo ayo tayo